isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeun anak mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk dipoe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah bae gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina yumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakan tempat tidur diuk baiknya bisa nundutan hees lumantak orang ke masjid jam 10 ke masjid jam 11 supaya Jumat diuk sila hees ulah dihudangkan bubar Jumat kita bawaan sinar matahari isuk-isuk itu beda tapi begitu setengah 12 jam 12 lain deh naik deui ke ketika jam 2 mulai gairah aya deui kitulah diciptakeun ku Gusti Allah nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah masyaallah falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat berang orang kaladang capek nuka kantor capek nuka pabrik capek balik wari maghrib sholat dahar istirahat isya langsung jang istirahat penting teh wa ja'alal laila sakan lumentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang beurang maghrib tutup geus bae usaha beurang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung orang lamun dek ngaji orang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya as isya heula berjamaah terus ka imah sare orang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun pan Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa astaku nyana rindu ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula
tipeting ceri ka kaula tipeting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal penting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam hiji masih kena wawalak-wakan wawalak-wakan jam hiji jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh ieu nu diimah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajud deuk irahat tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu pareman TV ganti nu gede Falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat tiberang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana saha nu nyieun penting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu tadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideung kadeuleu hideungna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu tipe-ting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan
dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jalhun lusarun agasun sepsun jun burujun shimaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj shimali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti orang lamun dek hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian shimali apakah bagian janubi artina shimali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya palak-palakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeb mun angkeb teu bisa aya teh nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macam-macam atawa jam genep kurang 2 menit pokona mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu pikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol idang saha jiptakeun wasyamsa wal qamara husbana kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak sia lahir bulan naon April berarti ieu Skoprio hamil berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Tedi hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep tak 200 genep 10 genep ngaran sia Tedi tak 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya kenehnya sa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha
masih kene loba kene bagi 7 tiap poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu ieu opat sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tape Rebo sia ujianana geus dah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe. Nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli falak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basitoh ke tahun kabisah sabaraha tahun basitoh sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu falak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyeun cenah urang rumus can bisa urang nyeun rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyeun rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyeun rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun ku urang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyieun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digiclekeun ku Amerika nu matak ngagiclek bae ngahajana matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang ne kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar falak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkeun jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyeun rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal waka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falaki kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falaki mah beda seutak setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru
murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipakai dua bae nu dipake mah hiji Sulam Munairin dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola Pak SD kelas 6 aji heula log aji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September gas nyari sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pakai tetep Sulam Durusul Falakiyah jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya ka anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke aya deui kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'ala laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2015 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji
di Hijriah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan Hijriah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina Hijriah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun Hijriah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah